Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat. Eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk. Geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtad eta qat'ul Islam. Ridah teh qat'ul Islam, jelema nu ridah ngaranna murtad. Ridahna megatkeun Islam. Boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad dan nekad tah eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min Numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad lokos itu murtad nafana nubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian
anu geus jelas manunggeus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Bang Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan kabeh Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate naudzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun tepugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Kok dianggap Tritunggal heran? Tai keyakinan mah, keyakinan mahal nyana, pinter nyana, gagah nyana, sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan naon deui hiji eta tos kitu kafir sia dek geus urang ngaku hari mah saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain itu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak Kongsiun Muhammad anak Kongsiun beres awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan jadi babari orang atuh anu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba
tadi ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae titah ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid teh heuy nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sambarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa An-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah lain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamukta sabun atau lalurut batuha bisa fa'il kulub horenganan eta pangkat tu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Beladi tunato kadieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktieuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulaya serwiti di jero hate ulaya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang we sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus soal ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene
pemajikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling heuh ulah nonton TV bae heula cenah angel keneh ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui hei mana tuh nonton TV keneh bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicina nu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok teh mah gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali manta urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wau jasa burungnya nama tuh usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae keke cenah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku yang ditanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge nyiples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus
antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark. Model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi. Eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi. Atawa kangaran Kangjeng Nabi. Ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambala ya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta comberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Tinggal eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Ngenderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah. Neule segala rupa nu kadeuleu sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep. Resep kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginumna loba. Ngan ulah wakaki kituanan. Hayuh bae heula ngaji syariat. Ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya. Engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka sagala rupa. Sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat. Sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah. Deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan? Tentu itu kudu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan. Geus can usim mah ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah
aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad eta kos kitu salat teuing ieu nu salat kitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong kitu sing ada orang gak usah ngomong gak batu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek eta teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau terpercaya ke janji Allah teh sorga terpercaya ke sorga atau geus murtad terpercaya ke ancaman Allah di mana urang maksiat kalau bakal neraka terpercaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah terpercaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujban ala subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ya mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet ya gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah
Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus mulai bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cek nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah, bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan, kula mah hayang nonton nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah nini. Ceurik pan nini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri masak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju wow. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Biasa. Kurang teu ngadengikeun eta jet guyonan setika-tika. Sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gona kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan. Dari cara Gus Dur pembawaan. Di mana bae atuh nya guyon bae. Kajian kuku mah guyon bae. Masya Allah. Emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge atuh guyon. Sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh balap lompat. Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta. Taekeun ka anak onta. Geus menang si eta. Tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi kitu. Kontak bude jasa. Tuan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh. Ngalalaga naon? Cenah nek dibere anak onta. Aju, ieu gede amat. Atuh ieu anak onta emang ieu anak. Anak onta kan geus gede ieu. Atuh jalain anak sapi. Nya atuh eta ngaranna nalalagaan we eta kitu ngaranna. Jet, hebat Kanjeng Nabi mentek ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang. Waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi. Jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi. Kumaha lalagaan anak? Cak Kanjeng Nabi Aisyah, "Hayu urang balap lompat, hayu." Oh, balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh eta ngaranna. Urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa. Oh, pamajikan ka urang tegang kanyana. Beuh tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang. Wae dilangketek atuh. Wae di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh naon tak kitu. Pajar eta nya mah kitu teh lain. Tuh kan.
Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranakan lalagaan. Manya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang. Moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heeh kula eleh isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang. Heuh kula menang jeung Siti Aisyah. Kuna teh ngabungakeun. Hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya nak. Eta gara lalagaan. Menang saminggu. Tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang. Ulah kitu cek teh. Ieu piala rek dibikeun ka aya mana. Eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup. Masyaallah kari. Eueuh nu tegang. Tuh. Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah. Biasa kan dicandung kan marah bae. Aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel. Kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh. Bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat. Piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot burak. Naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi. Kira kan seuneu ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Seuneu, wah kahuruan asana imah ieu. Kan gitu. Datang deui kalinya mana tuan seuneu? Tah di dada cek yeuna. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada seuneu eta ngaranna. Eta kakarak meureum piring doang cek yeuna teh. Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu. Seuneu hate seuneu kolbu ngagebur. Geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seuneu ngaranna nu kos kitu. Tuh, tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi. Teng kaget tetep pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah. Pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram. Mun dijieun-jieun haram. Ta cara Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya. Wah, bae jelema naleukeun. Taurat, Injil, Quran. Nah, ieu nu opat makhluk cek nya. Bari kieu nya. Ieu nu opat makhluk. Atuh cak raja makhluk deui bener geus. Salamat baneng geus. Tinggal kiai bae bener sampai bener. Ieu nu opat makhluk cek cenah. Make otak masyaallah. Geus kiai ge daratang deui. Maksud Tuhan Imam Syafi'i naon ieu nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat. Itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi. Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan. Loba kene nu lampahan ka gereja kene anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih geura. Motifna kumaha ka gereja engke. Mentak ulah ngabesan ngajina. Ieu pelebah ridah mah ieu. Nah, lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi. Numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif. Di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah. Hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran. Talar Quran ambalaya.
Masya Allah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusikna doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bisunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Murtad. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu. Andai kata aya nu ngomong kieu ye. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu tsalatsa. Kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh. Tilu. Sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan. Kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi. Tilu nya nomor nu digunakeun teh. Nah, kemudian mantas digunakeun dilamotan. Nah, iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lah gitu. Ngomongnya laisa biadabin, laisa adabi adab. Kos itu mah lain adab ceknya na. Emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu. Geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Tah mah tuh ngadahar pan korma, ini urang mah pan sangu. Tah mah lain adab tah mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah. Nggak selain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing ada lah gogoyon ndek 5 baik ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan budak mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun ku ari mangeunahkeun. Geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog, eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan. Nah, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup, cak raja panggil. Kunaon sia ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulog aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae. Endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah. Wah, ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulang enteng-enteng kana sunah Kangjeng. Numanta kula pernah didebat satu ketika, kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina Riyad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona
Terus nyeritakan jubah. Enggak usah. Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah. Jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Nggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gue yang gak ada turun sia. Pulang panas jasa kula yuk. Kira ngora, gus kebal tau kira ngora, kalau ente. Turun nyana kukula disambut langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahadar nanti dulu, dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Kemudian terus dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, Rita kan mentah hampura. Masya Allah, mentah hampura awas ya kuai. Dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget. Untuk. Pernah terjadi tak Kiai? Teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung ngomong ngaji jeung Ki Ucin cek. Bong ya kena asal nya diondang ka dieu. Aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bong cek kena. Tapi satu ketika nya datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen menta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jajana ge ngaragap salah teh mah egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha teh hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. At-tawakkil. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung, pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, "Hei, tuh teg-tegan kuku sunnah Nabi tah." Kumaha ngomong? La aful wa in kana sunnatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah, moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunnah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing moal keretan sanajan eta sunnah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kunaon emang moal wakal? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira keretan itu sunnah. Kajenting ngelanan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus, sok nyeri moal waka. Eta moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen. Henteu teh mah kos kitu mah.
mana aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal kula mah la afqulu wa in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeneng kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunnah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas ge oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya na mangke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus bira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamurum maros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balikat isapet lelempangan kari kakak aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Hai, raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sia jadi raja. Hah? Kayak udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene we can nyaho. Bawa jadi henteu, itu bayar tuh geus. Coba Soekarno, udah. Kayak di udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung amalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana qusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa ma kunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu, ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyaho entan teu.
padahal nyaho ya kos ka budak tanya cek 2 2 sabaraha geus nyaho nu nanya nama ngan ieu dites 2 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di kain 2 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah nya mah boga duit aju minta duit sabarit sia mentana mio sabarit tah mio sia diberi mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun ngridit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bemodel Yahudi teh geus kos karar itu bae belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor di motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah sabaraha kali pareta mah nanya nyaun jan umang meulikeun ge abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah ja Allah geus nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun ku ari hirup dihirupan ku Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti paulun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah
Kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh bang wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ini tegaib nyaho ngan dek hayang nyaho coba datang ke mana bari dek ditaubeh di memeleh di jejeleh
aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadenge nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong geuna tak kasongek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui sa kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dieu ya sia zaman sia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dawe wabakun la goibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah teu aja dicarekan aduh dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya
jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wakafat ali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudnya naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat nu wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang lek ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang lek teh ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heula eta molotot kitu
keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya haji teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh si kiai bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh, iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tang geus ada deres sakitu mah. Tukul deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan. Atuh hampura aing geus hampura jasa. Mun aing kawin deui, tah. Pakarak dek bener ge. Urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyongaran aju kiaina poho buku aing ge tuh tepannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayu heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibero lalu bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur
Rasulullah sida eta tah leutik jasa surat. Asal ketei kade. Naon teh cak Jibril ulah lo nu penting salamet bae. Sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang. Mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya. Bahkan sinar sholawat maka deuleu. Begitu dek ditimbang. Tak, timbang. Lakete kade. Maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi. Ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka. Saha ieu kasep amat jeung bager amat. Ana nabiyuka Muhammad. Oh, ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema. Cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh, 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula masana. Wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae. Ana nabiyuka Muhammadun. Oh, pohara ieu. Kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah. Teangan di dinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu baca sholawat lah mumpung orang hirup. Komo nunggu sekolot mah. Ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq. Ya Allah ya Rabbi. Ingis jasa. Untung aya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet, limbangna cepet. Cepet. Jadi Kangjeng Nabi kan latuh lantaran sorangan limbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu henteu kabagian sapaat. Kaburu Kangjeng Nabi keur mujuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian lieu. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka, cekel ku Kangjeng Nabi. Mantap tulung ka malaikat Jibril. Jibril salamet ka eta. Ji, atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi teu lagi main cimplong melulu nya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sih sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, ente ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Sia, gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teu. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rawel. Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq. Sibuk jasa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu, geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan. Teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh. Waduh, pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep, bangonna mah aya. Pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu itu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kalekep kunaon? Kredit cek kira teh. Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi, yakni yaumal qiyamah al haqu, timbangan nu jelas, nu hak, nu nyata bakal dipasangkeun, urang bakal ditimbang. Ima urangna langsung, wa ima amalna, wa ima bukuna nu bakal ditimbang. Nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang.
renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana. Haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta. Mun urang ditimbang bagus nikmat amat. Ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun. Ieu nu rempan mah timbangan urang jorek, Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang. Apa teh kalekep eta? Tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa. Masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang, disapaatan ku Kangjeng Nabi urang, sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad makanna wallahu a'lam.